Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Lampung dipayun hayu urang sadaya panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna urang tiasa kempel dina ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sinareng salam hayu urang panjatkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka urang sadaya nu ngamohon sapatul karimah mugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nu dipihormat Ibu Yelija salaku guru bahasa Sunda sareng saderek rerencangan kelas 11 IPS 2 nu kusim kuring dicinta tur dipihormat. Tepangkeun wastapun Natasha Dewi Angelika bade ngadugikeun hiji biantara perkawis lingkungan sakola nu dipasihan judul Sakola Urang Sumanget Urang. Sapertos anu urang terang yen sakola mangrupakeun tempat nu mawi penting kanggo nuntut ilmu. Sajabat eta, sakola oge kedah nyumpunan satandar kanyamanan kanggo sakumna murid. Ngeunaan lingkungan sakola ieu nu bade singkuring pedan. Mun mireng tentang lingkungan, tangtos kainget ngeunaan kabersihan sanes. Saleresna lingkungan teh teu nyarioskeun wae perkawis kabersihan, tapi lingkungan pertemanan, lingkungan diajar, organisasi, sareng sajaman. Tapi kabersihan sakola oge kudu urang jagi. Urang kudu mika cinta kabersihan, sangkan hate oge ngiring bersih. Urang kedah ngajaga lingkungan sakola sapertos ulah micin sampah papaduan, nyurat-nyurat tembok atau bangku sakola. Tujuanna kanggo naon? Supados dina urang diajar kacipta proses diajar jeung ngajar jadi resep. Pastina lamun bersih tangtuna urang jadi betah mun aya di lingkungan sakola atawa di jero kelas. Ku kituna urang kudu ngajagi kabersihan leuwih rajin. Tah, kabersihan oge aya rupi-rupi macemna. Nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah janten jalmi anu kaasup kana jalmi anu bersih sadayana. Salian ti lingkungan kabersihan dina ngajalin hubungan baik sareng siswa nu sanes oge diperyogikeun. Lingkungan sapertos ieu kedah dijagi supados midamel pertemanan anu sehat. Kaliwat diajak oge barobat tenang sarta ngamaruhan positif antar siswa. Teu aya kecap bully atau perundungan di sakola. Yuk, urang kedah sami-sami ngajagi lingkungan sakola supados hirup jadi kalayan mudah tur bagja. Mun sakitu nu tiasa kapihatur. Agung cukup lumur jembara pangampura. Tina sadaya kakirakan sareng kalepatan. Mugi aya mangpaatna. Hatur nuhun ka sadaya perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.